Ini kerasa saja teh ulin ayo yuk goblok teh siang ngarawaskeun aing kehead kumaha mun aing modar. Heeh, atuh maaf. Ka mana-mana? Nyamper maneh. Nyamper urang. Ulin. Heeh, ayo. Oh, ka mana? Kamana we meni kesel cicing we di leuweung. Hayu atuh lah. Ekna motor. Lempang atuh. Oh, lempang. Ya atuh. Ka mana? Ka ditu. Heeh. Ih, heula. Naon deui? Hayang pipis heula. Di dia di mana tempatna? Da eueuh tempatna tuh di tukang we di ditu. Wese. Eueuh di dieu mah jig di tukang we. Da moal aya hadir. Tuh di ditu aya maneh hiji. Nagog. Heeh, piraku ek nang cungkos lalaki mah maneh. Tunggu ada sakeurnya. Heeh, sok jig. Buru heeh. Nah iya nu ngompol teh mani lila-lila teuing atuh tadinya mani teu anggeus-anggeus sugan beser kitu. Kitu jalma teh jiganana mah modal, nyau berak, nyau ngising. Ah nyau na lila-lila teuing sugannya. Aku kumaha eta teh. Mantap. Mantap. Seger. Mantap banget sia mantap. Lila anjing aing kesel nungguan teh tadi. Atuh sabar we deui lain mah tara lila ngompol. Tara sia mah modal meureun lain ngompol. Atuh ai sia kalah ngecek ka aing. Ih aing mah karuge geus ngompol loba ngompolna aing geus ngahakanan sagala. Sia mah jigana satorenan nya ngompolna lila-lila teuing. Kalau atuh da we bisa pake mandi. Ih lain bawa jeung eta jeung anu di imah maneh. Wah, apa jeung maneh di imah loba. Imbung di imah aing mah aya cai loba. Susah banget teh, mantap ya. Tidak. Kita lempang teh kelas 1 kalau galau da bipis Ai sia teh diajar lempang ambe awak teh sagede kalapetong teuing. Ih sia kalah ngecek ka aing nya kos maneh halus we. Ih pan heus sia mah ngaca geura awak sagede kalapetong kitu. Yo, hayang boga awak mah kudu kos urang kieu alus bodina gemoy. Tapi pendeknya. Ih, pendek-pendek sih atuh da. Nu penting hirup we lah tuh. Si aing mah siga kalapetong ge hirup. Ih, hirup-hirup namangan kabayang we mun kete getrak-getruk maneh teh. Bae we da kaboga uing mah ngeunaheun. Ngeunaheun, tapi meureun taruas. Nu penting mah durasi lama tuh. Ih, ayo maneh. Asal ngeureun lah di ditu tuh nih asap pengkar ya cokor aing. Ih, ayo sia. Oh ya patulah aing ge capek da. Aduh. Ya nu benerna ieu teh ulin ka mana? Pan heueuh aing ge tujuan ieu teh. Sia mah ngajak ulin mani riweuh ai tujuan eueuh. Ha kan matak aing nyamper maneh ge suka maneh aya tujuan atuh. Ieu jauh-jauhanan lompang teh ditu ka dieu. Bitis mene geus asa kumaha. Sia nu ngajak ulina, bitis maneh asa kumaha ge wajar we lah. Olahraga. Tah olahraga. Nya geus ieu ka mana tuh? Nyau man nu ngajak ulin sok aing mah nuturkeun maneh we lah. Ya ulah laki-laki acanya nu lewat ieu teh. Mending wang kieu we lah, wang ulin we yap ka imah lalaki. Nyamperkeun lalaki? Heeh, sakali-kali mah. Tapi kan aing mah tara nyamperkeun lalaki. Ih, diajar we sia teh sakali-kali sugan we menang ieu duit. Ayo atuh, Yuk. Ya, ayo maneh resep nu sagede naon? aku nasianan nanya gitu. Inya atuh bae we urang mah nanya hungkul resep nu panjang leutik atau pendek gede. Urang mah resep nanya nu biasa bae. Ih, ai maneh. Tapi ai uing mah nya kajen teuing nu pendek gede ambeh rada ngeunaheun. Hah? Anu buntet? Ai buntet-buntet teuing mahan teu nya nu eta we lah nu meueusan kitu. Bacik aja anu sedang. Heeh, nu kitu. Tuh dah nu urang mah erek nu buntet, erek nu leutik, erek nu segede drum nu kumaha we asup.
Ih, ayo sia nu segede drum mah moal kan nu aing mah. Mun kana sia heueuh meureun. Sia tuh nawak na badag aing mah leutik. Inu maneh mah bisa jadi letik-letik ge ai liangna gede mah pasti asup. Teu nu aing mah leutik kumaha ge awak. Nah, tenang kalah ngomongkeun nu kitu hiap pang ka lalaki heula. Heueuh ieu teh aing geus hayang duit. Ka lalaki. Tadi maneh ek neangan lalaki. Oh, tapi teh nu kieu oge atuh. Ai maneh hayang nu kumaha? Atuh tempo we ancir. Penampilanna oge siga nu eueuh duitan. Kira, non maksud? Ancir kadengeun. Sugan aing celina teh gobloknya. Panis nya mah tuh udah tarik pisan ngomong teh. Ini ku maneh we sanghareupan. Ih, embung, mak salah maneh. Non maksud mana nyebut goblok ka aing? Cinta. Pas mana halus bae, ya dengekeun lamun aing goblok duit loba mah selera aing lain marane. Kan wae aing mah daripada maneh mending kena aki-aki. Sok gelis pisan anjing sih mah awak Emang aing tiga. mah gelis. Awak apalnya gantar. Tah jiga kitu ieu teh. Daripada maneh siga drum tah. Naon deui teh mana? Mana jiga gantar. Aing mah juga gantar ge. Ing geus gandeng na kalah parasea. Naon deui mana drum aspal? Jina ai sia kalah ngecek ka aing drum aspal. Jiga maneh na kasep wae atuh. Lah iya, na teu ngaca teu keblek kaca deui masukan. Sok kitu nya pendek hideung anjing jiga drum asal maneh deui sarua jiga gantar, pas alus wae. Anjing kalau ngecek ke aing juga gantar kosi loba duit perma teu boga duit goreng patut deui ih sama lain selera aing ih balik we Ayo wah. Wajur baik balik mah ya dengekeun lamun aing galbek duit loba mah selera aing lain maneh. Otak anjing pake. Alangkah indahnya dunia terasa. Kemarin aya nama Hasyim Aisyah seks di mana kunyok? Aing tadi kerompang gitu anjing panggil jeung awewe duaan. Oh nyata aing deui teh bebeakan. Aing calungur teh sih mah teu ngaraca goblok teh. Atunya atuh Yosep boroning awewe aya Neleusia aing we ge Neleusia yang utah. Anjing sia atuh kos banget juga jahe menang mekrek ge. Jahe menang mekrek, jahe menang mekrek. Loh iya sih mah bukan juga jahe menang mekrek apal teh alus kena jahe menang mekrek patan banget sia ge lah. Dulu kalau ka makro kitu Aisyah teh sabaran sanirup teh na awena jiga naon eta sieun panggil sia eta. Apal gantar popoyan. Heeh. Tah jika kitu hiji. Terus apa yo? Apal drum aspal? Tah jika kitu hiji. Iya Yosep, sia teh da kumaha aing bingung tuh da rek ngalam-ngalam ka maneh bisa jadi fitnah aing teh. Sia mah sarwana kunyuk lah. Ya, nyok. Hah? Ai maneh Naon? nya eta ngaheureyan sia teh. Ngaheureyan. Sia nu ngaheureyan meureun ka awena jadi Aing utara ngaheureyan awewe anjing. Awewe we mimitian ngaheureyan ka aing. Tapi sia resep ka awe mah. Aya ka awewe mah resep atuh anjing kena aing jomblo. Kan ini jomblo sarua sia mah. Bisi Anjing beungeut celedak. Ya di mana teh awena geus suang samperkeun jeung aing ya. Anjing aing hiji we sorangan ku ditu lah. Cari maneh Yosep cong samperkeun ku aing cong memberi pelajaran sia mah. Sia mah nek memberi pelajaran anjing tuntunnya iluan hece ka aing. Da maneh mah banget eceun. Ciki coba mah kasep kene. Sia mah geus salabatononya lamun waduk mah dina kerakna hidung waduk mah teh. Anjing sia teu ngaca teu keblek kaca sih deui mah. Ge, Oh sia teh pendek hideung anjing. mana aing bodas sia mah kamari geus di Jakarta aing dagang kupat. Enggak cuma mulung rongsok anjing, mulung kuntung. Mulung rongsok di mana aing dagang kupat di ditu Lah, sia mah. banget. Payu pisan alhamdulillah di ditu teh aing teh. Lain Malah nanya, aing dititah ke Arab Saudi. kalau enak mau ngajual kupat sih di Arab. Nyieun urung. Anjing, Urung urung. kupat. Jangan wadah onta. Heeh, jeung wadah onta tah wadah onta teh tina urung cenah Anjing. aya nama si onta. Yalah. Si onta teh pan di kandangan merenya di ditu teh da aing can pernah ke Arab nagenan. Eta di ditu teh cenang ke si onta teh erek dipake kurung cenah. Jadi Aja. make ieu teh bahanna teh tina urung. Karek kepikiran ku aing ya. Heuh, Serangan naik ke Arab ya. erek aing. Aisyah bisa ngomong nggak tuh? Ya aing nu inget mah amun bahasa Arab teh halabhab cenah. Halap-halap para sareudang ku nyok. We eta we. Sama halap-halap berenya datang ka ditu naon? Amun titah masak ke aing di ditu teh da moal titah masak si aing mah paling titah nyieun urung. Nah, kita masak untuk diportas kabeh meureun. Tapi aing mending kena gawe di Cina. Ya mau ke Arab ka Cina.
Itu Wah. aing almun dipititah milih kitu aing daripada gawe di Arab mending kana gawe di Cina. Nggak sih mah tuh konsisten jadi jalma teh. Lain teu konsisten sia mah di Cina mah babaripan. Lamun aya nu nitanya. Hanya, hanya kitu we tinggal kitu Mah tadi telapakan batur mau batok kah? Kan lobana nu botak, tepak-tepak kan dulu di itu mah barodas karasep teh juga sia nya murah naulona. Enak kasih. Sia ka mana ayeuna? Balik aing pundung. Jongor balik aing mek ulin. Jor bege lah. Bunget anjing gajah ngebrek. Punyok. Geus panggil jeung nu kieu deui nya Selera maneh nu kitu. selera maneh eta mah Maneh bisi hayang nu kitu sugan we aya duitan atuh masing banget na teu kabangetan ge. sajodoh jeung maneh mah pendek jeung pendek. Anjing ai sia. Tanyakeun loba duitna teu itu. Manya penampilan kieu loba duitna atus teu poe atuh ih. Ih, so gantengnya. Teu bisaeun ngomong jika namanya apa. Ih, ngomongna sih eta. Nyao. Ih, ini so kegantengan teh. Maneh gote. Nuhun Neng. Ah mah da teu jalan rante. Rantai naon anjing? Ieu mah jigana rada goblok. Ya Neng, bener na ge. Ah mah teu milari ieu, teu miara gogog. Ih, gogog naon deui? Hah? Ngingu sapi. Ah, iya mah bener goblok lalaki teh aing mah lila-lila kalah stres euy. Goblok kunyuk sia. Kadenge ku aing teh tadi gana ngaromong maneh teh. Sia kalau ngarecek ka aing. Atuh nah si api-api goblok geuning ih. Nah aja aing mah geuleuh timiti datang anjing geus olabatan artis bae juga kala petong kitu lamun rancatan mah leuheung alus ku aing ditincakan ke hade. Nu kieu alah. Nah, aing mah kala petong ge geulis atuh. Iya, Kepada deui. maneh. Naon ka aing deui ya sia. Jika drum runtah. Yo, Teu nyadar diri awak beke kieu ya Allah. Yo, ieu teh, Pe. Bisa ngece baturnya. ieu teh awak minimalis nu kieu teh cenah kabeh ge harayangeun. Minimalis mah nu herang. Apa nih ge herang dulu aing meni bodas kieu kamari aing di Jepang genan di alam kurang Jepang. Dipangbalikan heula kaca moal. Hah aing loba kaca mah di imah. Mata aing gua poge Hajik ngeunteu. matakna balik heula ka imah ngasa sadar diri. Mana sok ngaca teh sih? Coba aing mah kaca di imah. Oh, eta sok jalan bata jiga teh duanana ieu batana bata rada beureum ieu rada koneng. Cing atuh ulin ka kota saeutik. Aing gua poge di kota. Emang Kota kan sawah. heeh. Ya, mana kamarana ieu teh? Ka mana we atuh kumaha urang? Pernah aing teh nanya sama. Beda urang mah teh hayang Lamun nanya lewat kok. ka dieu kudu aya pemasukan ka urang. Tuh kacirinya lalaki tega beleg duit mah nya bisana morotannya ih. Siapa teh aing preman dieu? Beda urang mah teh sieun. Benar teh sieun? Bener. Ih, kalau kayak ngajak kelut mana ka aing? Sok, Sok aing duana teh lagi sieun. ku aing malawan, masing mana boga opat gunung ge aing mah teu sieun. Aing teu pira dilawan aing ku hiji bedil. Eleh ku aing mah sok kuat. Sok kuat. Sok.